sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu matak lamun teu aya resep malah diangkat man tawaddu rafa'ahullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia laleupasan bae ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia leupas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah ka Allah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunia nyaremparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah leupas Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa dharu zahiral ismi wa batinah innalladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun Allahu a'lamu bimuradi wa dharulan pada ninggal sira kabeh utruku tegese pada ninggal sira kabeh zahiral ismi ingkang zahir saking dosa atawa ing dosa kang zahir wa batinahulan kang batine ismi alaniyatahu wasirrah tegese ngedenge ismi lan samare ismi wal ismu lan utawi dosa kila iku den ucapaken apa azina yaiku zina wa kila lan den ucapaken apa kulo maksiatine iku saban-saban maksiat innalladzina ing satuhune wong akeh yaksibuna kang pada ngausaya ladina kabeh al-isma ing dosa sayujzauna iku besok bakal den bales ya ladina kabeh fil akhirati ing dalam akhirat bibakanu kalawan sabab barang kang ya ladina kabeh yaqtarifuna iku migawe ya ladina kabeh yaktasibuna tegese ngausaya ladina kabeh wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun wallahu a'lamu bimuradi wa la taqulu lana jamarangan sira kabeh mimma saking barang lam yuzkar kang ora den tutur ismullah paranallahu alaihi ngatasé ma bi anma takalawan yang tamati amaul wa tawadin sumlaya ma'ala ismi ghairi ngatasé aran lian Allah wa illa wa illamna asluk takhsis dan lamun orang ngambah ingsun sadaya ikilah iki taksis pamadzhabahul muslim walam yusami fi amdan wa nisyanan bahwa alalun maka utai barang kang nyemelewi mazhab kang muslim lan ora nyebut ya muslim bing dalam malam maha wa nisyanan lan lalali bahwa maka utai yang mahalalun iku kang halal kalau Ibnu Abbas ngucapin kaul sapa Imam Ibnu Abbas wa alaihi asy-Syafi'i lan iku tetep ingat kaul Ibnu Abbas utai Imam Syafi'i wa innahu alaysatuhunna ya uklu ayl ulaminu tegese mangan saking ma lapiskun iku yak tipas
fasaqo khurujuna ma yahilu yaiku metu saking barang kang halal yang wa inna syayatina lan satuhune pirang-pirang setan layuhuna iku yak ngagoda aywaswisuna tegese ngagoda ya syayatin ila auliyaihim maring pirang-pirang kang dan demeni dening syayatin al-kufar tegese pirang-pirang kafir liujadilukum darapun entah maduan ya aulia kuming siraka bepitahlilil maitati ing dalam ngahalalkan babatang wa in atotumuhun lamun manuti siraka bahum ing aulia atau ing kufar pihi ing dalam tahlilil maitat innakum ing satuhune siraka be'abla musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh la musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna zina mabok ngabunuh eta lukis kitu ngaranna kabair aya deui dosa teh dosa sogoir neule awewe noel awewe eta mah sogoir tanu kos kitu geus dijelaskan ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir wari instruksi ti Gusti Allah hade kudu dipatuhi ku urang kudu di tengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan aman urang tina bebendu Allah subhanahu wa ta'ala cik Gusti Allah wazaru zahiral ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wazaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin dosa zahir tayane alaniyatahu dosa anu ngedeng kadeule ku mata berarti dosa-dosa jasad dosa nu patalina kana awak zahir kadeule ku urang nomor kadua dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu jauhan dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeule kanyahoan ieu kena sanksi hukum haram tetep di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib kunyana 500 tahun ka dieu sakan hukum sadaek-daek bae sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim ieulah teu beda jeung Injil teu beda jeung Taurat teu beda jeung Zabur hiji nauhidkeun ka Gusti Allah hukum-hukumna akur bae zina baheula haram ku ari ge haram mabok baheula haram ku ari ge haram terus akur-akur baik adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi coba Injilna tahrif apa henteu coba Tauratna tahrif apa henteu jah anu nurunkeun hukumna nurunkeun kitabna Allah keneh kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan
mayoritas nama aku nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan zina ketika kadeuleu nih kena sanksi ketika sembunyi mah teu kanyahoan cak cenah halal zina teh di zaman jahiliyah kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah kuari teh aya hampir jasa mirip malah leuwih bahaya kuari leuwih jahat kuari baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya heuh nu kena sanksi dicitra ambalaya tah di dinya tah di mana kiai tah di mana lah pokoknya di tah beta di tah di mana sih kawasan ku baki kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya teu kaburu kacokot beureun kunyana ya Allah ya Rabbi ai di dia dipuri mah aman alhamdulillah artina aman teh deuk kumaha ge teu kumaha aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina perlakuan ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu nu liar ge sakitu luar biasa lobana anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya sarua anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah kuari ambalaya di unggal perumahan Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi lamun anu sasamaran kakarakterna naon kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat Masya Allah maka turunlah ayat ini wa zarul zahiral ismi wa batinah tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeleuan kumata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sogoir wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate dosa naon anu di hate dosa hayang kalem ku jelema salat hayang kadeuleu ku tatangga salat hayang kadeuleu ku mitoha salat hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat hayang kadeuleu ku murid salat hayang kadeuleu ku guru keur carita salat keur carita puasa kitu kene ria ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate lempengkeun Allah nu nitah salatna Allah anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah nu rek kaganjarna ge Allah ka Allah bae sia tuh lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah prede abdi nun coba salatna periksa ku malaikat tata salat tarawih hayang naon teh salat tarawih tah coba hayang kaing apa hayang kalem hayang kalem kusaha baca hayang kalemna ku pimitohaeun mana pimitohaeunana mana panggil pimitohaeunana ka dinya tah ieu jelema tarawih liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun cak Gusti Allah titah cokot ganjaran kanu hayang di alam tah cokot tapi mitohaeun lah nama tuh teu bisa ngaganjar anda teu bisa ngaganjar bilukeun ka ditu ka mana itu mah seuneu ka seuneukeun dikanarakakeun batin naon deui asod batur nu maju warungna nyana nu gering batur anu maju usahana anu bengek batur ka beuli mobil nanya nu ngap-ngapan
batur anu kabeli di mobilnya anu diopnam ieu karana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae eta penyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu bae ku tetang kototeng ya Allah mobilna jeung nyanana dibeli ku aing kabeli kabeh eta ngaranna sombong tak kos kitu tah bisa naon sih sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna bukan naon sih sia hayu jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit-penyakit batin nu kos kararit tinggalkeun wa zaru zahiral ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah anu kadele ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang di hareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup nu merena pamajikan urang cek pamajikan anak bari diuk di sisi haji ke kamana teh saya bedadelan tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa neulekeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakeun mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neulekeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi yang geus kolot umurna 60 tahun ya numpuk-numpuk dosa mata doang ya lumayan dah dicolok kayak ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa nu teu kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok caricing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing deuleu sia aing kaalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok dirija sok nyian dosa rakas ya mata sia tah geus bae urang kudu nama tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neulekeun nu di imah bae jadi sia diuk diharap buka baju nek naon aing hayang neuleun nu di jalan mending neuleun nu sia dalah kutang buka ih sok jangan naon lain naon lain geuleuh sia mah halal daripada aing ngeulekeun batur enak lah incuran deulekeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal rek dideulekeun ge masalah aya nu di jalan mah haram ajnabiyah ulah di urang mah teh hesepan ku ari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya nama pakai borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar geus urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh sejahat-jahatna di Arab melebah aurat mah tetep bae katutupan coba di urang mah masya Allah tuh hese aja nu make jilbab aya ge jilbab sakieu sapotong rada deres geus ai ieu ditutupan ai pingping ka mana-mana nek kumaha deui coba ayeuna ih geus hese bae ku di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa manta kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mamana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nya ditahan ulah ka mamana nya ka mamana bae kiai da si tolol ka mamana bae ja kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba kaluar we pasti bae neuleuh aurat hajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nyanana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir
asal neuleuh nu goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleuna naon ge aju kadeuleu bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan di dinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cakate di udah seutik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kebelah dituna hatu ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kebelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kebelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kebelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban itu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek bae geus aing korep ustad pan geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu ieu mah lain atuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusa lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di ta ustad-ustad ngeboncengan si Mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwal ti Gusti Allah beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aya ti dieu teh handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al godob eta kan kudu dipiceunan ieu penyakit-penyakit batin neu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat ari geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene teh kiai blon tapakur ku tapakurna tuh nu bener tapi rada deureun gitu ketika mangyan sakitu bae mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiranna kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang neuleuh di kota nya parutih nya bagus nya laluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun kurang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun di mah jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideleut tuh ngadoraka-doraka
Saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu. Ayo coba ya, sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge. Ulah Ki Haji ulah lain Ki Haji dah bae lah. Ki Haji na malah mah, bagus amat jatuh akur jeung nu di imahnya. Tolol tak Ki Haji. Coba ayo. Lumayan ka resep ka kota ge. Ka kota deui lah. Bukan cuci mata. Lain cuci mata ngerebakeun mata. Tita ditinggalkan wazaru zahirul ismi wa batina. Masya Allah. Yes, saya ditinggalkan di urang mah ya bab aurat mah di Indonesia ya di Indonesia jasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada deres rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika urang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ke mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna. Wudu teh jang toab. Jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti. Tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae. Bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah. Hook tolol bodoh hook. Teu bisa. Sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket. Nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa. Nah belajar kurang bisa. Itu mah gampang. Ketika orang antal jeung awewe gampang, taman taklid dia geus ka Hanafi teu batal. Tapi micenan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa. Lain babacaan innal afwa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Irungna bagus tah. Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabarahnya tolol tak udah kertoap kapanggih jeung orang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung orang Turki urusan toap nama babari pembatalan nama babari micenan eta tah resep nu hese. Nah iya satu sisi orang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabarengan urang jeung urang takron yang hidung kabarengan hidung janamnya rombongan brus urang aja nya hidungnya bau teh budak tentu da urang ibadah toab nyarekanan batur malulu heuh sugut pang teu hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum. Deh kumaha anu batak ke hararese jasa urang hayang khusus jasa toab mantak nu bagus mah tutungkul we toab teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta tuh geus we teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya nutur nah lumayan sekian teh keur tawaf lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neuleukeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman doana terus bae doa eta keur teu ngadoa ge geus neuleukeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neuleukeun bae gitu sakedeung mah neuleukeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teu kadeung eta urang hese Masya Allah mantak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid Jumat geus teu kita mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah huwa zarul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deres rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena
dua eta tina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu. Latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi. Nah ieu nu hararese mah kos kitu. Nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta. Ulah ngahayalkeun hayang jadi wali, ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin, ulah piceunan bae etana wali mah datang sorangan. Ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa. Hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah. Datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih. Hese. Sakalina Gusti Allah dek manggihan Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa maksudna dek dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Syarat-syarat teh loba jasa. Hiji puasa heula 40 poe. Dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji bae Musa. Teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe. Eta teh riyadhah Kangjeng Nabi Musa, sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah, hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syaratna loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra sa'iqah. Ngan musruk Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti, ngajauhan larangan Gusti, instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun. Kitu bae abdi mah Gusti, teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Jol dijemput ku malaikat Jibril. Dibawakeun buruk, dibersihan heula, naik cek Jibril, dek dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah. Dek dibawa ka mana dek kumaha henteu. Dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail, mawa ke buruk, naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu. Gerak Allah bae mah datang ka dieu, turun cek malaikat Jibril, turun salat imaman Allahu Akbar. Nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang dek nanyakeun teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu. Beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril, hayo berangkat ka luhur, naik ka langit ka hiji. Nanya teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu. Janu ditanya sama malaikat Jibril, man hada? Saya ada Muhammad. Apa geus saya ieu instruksi? Geus. Saya ente ana Jibril, aya teh di barengan Muhammad. Geus dibaya izin? Geus. Naik. Kangjeng Nabi na ditanya henteu. Kangjeng Nabi mah nanya doang, aya teh saha? Aya di mana? Henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana? Henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu. Ulah hayang kapanggih jeung Allah, ai salat henteu. Tolol teh coba. Pakai udeng-udeng, pakai jubah. Deuk ka mana? Deuk ka Allah. Woi, dohor. Moal aing mah dohor geus liwat aing mah dohor. Syariat mah kos kitu mah. Aing mah geus datang ka hakikat. Waduh. Rante habak. Bebeutkeun. Lain kita, iya beda. Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi urang mah tenang bae. Sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana. Begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat. Cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tadina bareng lain wilayah. Wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik bae ka dieu kula mah ajur cek nya. Jadi ulah sok haju ngeleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi geus satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di da naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah teh nu mantak cek sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lainang kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan
ulah maksud nyin kolong nyin bae balik nu rapi engke teudeun kolong mah aya jija aya kolongan atuh aya asal nyin balik bae kolongan ulah maksud nyin kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe mah nyin bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan marifat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar batang ka kiamat moal. Teu bisa dihayang-hayang, diintip emangna si mbak diintip. Intip Lailatul Qadar cenah di lapangan. Lapangan mana Citra? Ya Allah. Intip Lailatul Qadar di Citra sia mah. Waduh. Atuh kapanggih teh mangke. Jeung naon? BH teh mah. Ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh bagus ya Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lila ka kapanggih jeung make syarat kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahiral ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun geus jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikeun ka abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh kuari nu dideuleuhna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hak na sakadar neuleuh nu dideuleuhna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terusnya per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat ping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu tolol lain tobat blot astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna
iya hawa nafsu abdi nu dideleu makhluk Gusti abdi resep-resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu lain kitu sia atuh dihareup wah galauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula aja dideleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ke aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batina carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah wae kadang-kadang urang mah atuh ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna sakola sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipoan sagala naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia hayu sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek ku moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaeh sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae di urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia nyebut teu adil ka aing cak Allah demandak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galanta ieu Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu gedekeun dak suling teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah gedekeun aduh presiden urang boga gitar mantap jasa masyaallah suling aya dinya gitar aya dinya nek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa ieu satuju jasa lah urang mah geus jana bae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batina mulai ieu neuk wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga
tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui ke salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa. Ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim sami Allahu akbar ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat aduh ngaco sama salat bos gitu teh wazarul zahiral ismi wa batinah tinggalkeun ku arnyaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa anu tersembunyi yane nu aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaul mah lain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al-isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah ieu bata pake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bimakan bakal dibalas ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna suku sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah ieulah sayujzauna bima kanu dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ji teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun urang tapi lamun can katobatan ieu rempan mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikeke geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjadan di toilan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng kabelan eta itu mah sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang ngaca guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jai nu handap ge huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi ajuneuleuh ka pamajikanna naon ini guna nu di handap huisan teh wah kitu tanya-tanya lain cobain leuleuh wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kosida sadar berarti urang geus kos maning ibadah konsisten urang ayeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan geus moal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat dua rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat loh tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang ke mana abang mau kembali lah tuh sekolah ieu
tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit itu geus deres karena yang hirup keneh guys jadi geus plong guys betul urusan usia sawah aing merek ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantap jasa hebat jasa mah kolot terus maghrib baca Quran atau baca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cara kiai eta sih di kolot mah papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae waing si piceungan ge nempel deui cak pan teu kudu ditaja sama ku malaikat karesepna berarti TV isin nih daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari pepegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalagaku nu kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngaca saya ngomong dengan HSP lah udang jam 12 Isya tak ncan dia ikir cerita tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan micenan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah ditahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakarak urang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tah dina ilmu tarekat mah kos kitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna cekali tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jore daging ayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah orang mencari ilmu tarekat teh kos gitu jadi hese mentak atuh kiai kuari jelema kuari norekat dajal eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir tarekat main limbah nya aing mah ahli tarekat ngalimbah geus ku guru tarekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah ai partai nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai kalian salah jeung aturan teh gos kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besinyana panasaran tidak datang ka dieu dia kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh gos kitu teh tah mawani tuh manda ku ari mah ahli tarekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulan teh dipanggil sia murid aingnya ieu mama ku ari keur ngadukung Partai Demokrat
sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas ya disapa sia ku pan aing mah guru tarekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah oh salah tak guru tarekat teh tampiling ngurisin kos gitu mah lain gitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunianya guru tarekat mah kos gitu aja kita dunia kemana ke ka dieu geun yang mama kasubur kena abad guru-guru tarekat kos gitu ya salah bae guru tarekat teh layah na di stop gelanan aya dunia maya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarukeun besi kaburu paek eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur mati goblok sih guru tarekat belon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese dengan nu mursid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir itu berarti zikir biasa bae heulana nah ieu maksudna naon ieu tatitahu wazaru zahiral ismi wa batinah keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa udang dipeting teh ku arina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa sama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka min rabbis samai beres balik berkat na aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca ku urang teh tadi assalamu alayka zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan hati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna kaberkat bae apa pernah Kangjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu pan atuh urang nu mamacanyana aju kaberkat mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia da horenganan amplop poho mobil tidak ya barang amplop oh iya kiai hadena ge can berangkat cek teh iya ya amplop jatah aju tokcer bae sial ta mobilnya kawan jasa nu dibaca kurang assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka asqal asqiya assalamu alayka asfal asfiya assalamu alayka asqal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang implang kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting dua peting tilu peting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi set geus mah nyaritakeun berkat starter ge langsung togjer teh mah oh itu saya muraqabah ngan hese nah iyalah nek micenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun coba supaya urang rada beda hirup urang oh renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana
ulah pejauh-jauh orang encan guguru orang mah tarekat teh encan merenung mah teu naon napa Quran eta guru urang abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betahkeun jasa sorangan aya naon eta di diri nama kebetah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV beda tanyakeun eta si abuya nyana sorangan bae oh nyana mimiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus maca Quran terus reup sare terus udang salat deui terus gitu bae oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat tuh mantep imah TV dua abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos gitu tah nah tafakuran eta kakarak sapangkatnya na komo Syekh Asnawi meureunnan eta sapangkatnya na komo Syekh Nawawi meureunnan terus dipikir ahli-ahli Allah nu mantak salapi bakos gitu lamun urang mengkol kalain salapi nurutan nu lain salapi we kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta menang di mana? Itu nya mah pan proposal aya pan koneksina. Sah koneksina. Si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing. Hayu jeung aing. Mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali. Bau wali. Digusar digeser. Nah, ieu urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan gelananan lamun urang resep jadi pamimpin cilaka begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot efek henteu sial geus goblok aing udang-udang geus dipasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Ulah budak tolol sia mah. Teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat. Ngarentet deui bae di polisial cenah ka aing deui bae. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu matak lamun teu aya resep malah diangkat man tawaddu rafa'ullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia lalu pasan baik ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia lepas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah dekallah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunia nyaremparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas tah cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju kuno diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas eta di lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus terseupeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieuweukeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah Masya Allah nu mantap sia dek
nu hese ge tak micenan hubur dunia, micenan hubur riasa, micenan hubul mahmadah, micenan hubul hub. Ieu keur carita zahirul ismi wa batina. Zaru zahirul ismi wa batina. Masya Allah hese jasa. Tinggalkeun geura dosa nu zahir gampang, tapi dosa nu batin. Ieu nu paling hese mati mimiti ria, ujub, takabur, hubul jah, hubur riasa, hubul hub eta panyakit ngaranna. Dibawa kurang ke jero kuburan, ditanya ku Allah, kunaon teh dibersihan. Nah, inilah urang ngaji teh ya. Mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali, maca mah babari, ngahartikeun babari praktek negara sia. Hese kajen kukumaha ge, ja bener. Nah, innal ladzina sayana jelema yaksibunal isma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales fil akhirati di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqtarifun wala taqulu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil hurrati haqqut tarbiyah. Iku tetep gadwe wadon kang merdeka utawi hak ngurus. Alaysa li ahadihima fatmuhu qabla haulaini, maka orana naiku tetep kedua salah sawijine karone abawain hurratain opo nyapih ing walad qabla haulaini ing dalam sadurunge haul roro walahuma lan menang kadue karone abawain obatmu nyapih ing walad ilam yadurrahu lamun orang amadaratkan ya fatmu ing walad wali ahadihima bada olain lan kadue salah sawijine karone abawain ing dalam sahusane tahun roro walahuma ziyadah lan menang kadue karone abawain apa muhi wala yukallifu rabbuhu illa amalan yutikuhu lan ora merdihi ya malik ing kaulane malik angin pagawean kang bakal kuatun ya rogi ku ing amal wa juzu mukharajatu lan menang pengupahan ing rogi syardiri Allahumma galawan syarat ridhone garone malik lan rogi kuahiyah An-nudaya mukharaja iku kharajun yu'adihi upah kang negani amalikuhu ing rokik kula yamin dalam zaban dina usbin atau seminggu wa alaihi ala fudawabihi. Urang bacakeun heula Fatihah ka hiji Arsaan bin Usan, kedua Insaf Zainuddin bin Zainuddin, tilu Arzanah binti Kung Cadas, Kyai Haji Abdul Muttalib bin Haji Salim Cadas. Akhir keluarga Toko Mas Tabrani Tangerang. Tadi kurang disebat namanya, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa. Legakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana. Oge anu tadi disebatkeun mudah-mudahan hasil maksudna dilancarkeun ku Gusti Allah.
bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang masih keneh nyaritakeun masalah bab hadonah, bab tentang pengurusan ngurus jelema anu can istiqlal, can mandiri, can bisaeun ngurusan sorangan. Bahkan kaditu nama lain manusia bae termasuk satu hewan wajib diurus ke ku urang bakal kajahoan anu ngingu embe, ngingu hayam, termasuk manuk. Ieu kumaha kakuduan-kakuduanana. Sangkan urang ieu jaga di yaumul jaza teu berat tanggung jawab. Siga anu moal kukumaha ieu hirup teh padahal mah urang teh bakal nerus ka alam nu itu. Bebekalanana kuari disadiakeun engke babalesna dua, hiji sorga kadua neraka. Mantap kurang ngaji meureun hayang nyaho jalan ka sorga, geus dibere nyaho jalan ka sorga, hayang ka sorga mah ulah ngeridit. Tapi pan haju mengkol ka neraka heula sagedeung. Iyalah ulah mun hayang ka sorga jalanan lempengkeun, ulah make jeung disugak disogok lumayan ku supermi 2. Mampir heula ka neraka. Komo tamah nu asup PNS mah kudu 30-40 juta. Ya rada kebal di neraka. Oh masalah sih paling ge ngagolotrok doang. Sub ka pabrik kudu aya 2 juta, kudu aya 3 juta, nyogok heula sarua bae. Emang di Indonesia mah kitu. Itulah lalakon jalan ke sorga geus dibeja-bejakeun, jalan ka neraka geus dibeja-bejakeun ku Kangjeng Nabi, dijelaskeun ku Kangjeng Nabi, diijmakeun ku para ulama melalui syariat, melalui hakikat. Ngan urang mah melalui syariat beh heula abeh babari beh kaharti. Tah ieu nu sanggeus nanyaho teh haju teu diparake jalanna. Ieu nu loba nu ka dieu motor nu ngararaji encan arimpas kabeh. Mobil kitu keneh paling hiji 2 bae nu geus impas. Kitu ge ngamimitian deui ku ari. Tah dibejaan ku dibejaanan. Teu kuateun riyadhahna tapana napaan barang nu dilarang ku Gusti Allah. Deuk kumaha balalanna. Iya mimiti ngurusan budak nu pepegatan indungna jeung bapana geus beres, tuluy ngurusan roki geus beres. Tadi ala kadar kapisah heula guari tentang pengurusan budak.
lantaran tadi nyaritakeun masalah nyusuan Rokik mah pan anu Saidna geus eta kabeh nu Saidna sabeuleuh geujeur amat eta adalah nu Saidna kasusu-susuna nu Saidna geus kulantaran sakitu andai kata ieu Saidna hayang ulah keuna nyusuan tah ka anakna bisa cenah dipaksa keuna nyusuan ka anakna bisa lantaran kumaha bae oge kumaha Saidna. Tapi lamun dina nu merdeka mah cara diurang jeung umumna di berbagai negara warima aya sebutanana bae amat Rokik abid pibuktieuna nama geus eueuh sanajan bari loba keneh du di abid-abid di Rokik-Rokik di amat-amat tamangan sakadar sifatana na hungkul okos TKW nuka Arab siga amat teteh padahal mah lain diurang digawekeun teu eureun-eureun siga abid siga amat malah mayan teu eureun-eureun 24 jam berang jeung penting siga abid siga amat lain merdeka diurang geus eueuh budak geus eueuh amat urang maka bage geus merdeka lepas tina jajahan Said lepas tina jajahan Malik kuari urang dijajah ku pamarentah urang sorangan lantaran pamarentah urang teu dikendalikeun ku Amerika keuntungan negara diboyong kabeh ke Amerika jenteng di negara urang malah teu dalalahar ge jalan ambalayah teu bareres hutan-hutan kuari diragajian rakyat mah teu meunang menikmati dibawaan ka luar negeri bensin dibawaan ke luar negeri dijual tepuguh untung rugi na rakyat mah padahal eta mah pan anu bangsa Indonesia anu negara urang mah ayeuna sesana we besi dibawa ka ditu emas dibawaan ke Amerika anu naronghol mah mas tono we di urang emas asli mah dibarawa dijajah itulah di negara orang Tiaguari merdeka memerdeka tapi orang bangun terbelenggu kendailah nu penting mah orang bisa ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing tanggung jawab yang dirina salametkeun diri orang eueuh nu nyaah ka diri orang kecuali orang kuari gara pepeta moal kebal deui komo nu geus wisan nu paling lah 2 poe 3 poe deui nyebrang nya ka negara nu itu geus ulah loba teh nonton TV kuari mah komo nu renyak mah ulah bali nu anyar masyaallah aki-aki bengking nini bengking masih nonton bola keneh mah beres nonton bola dongeng jeung incuna jeung tatanggana masyaallah teh si aki-aki ku pohara kajen kuku mage tilok ngaji teu mah aki-aki sandajan ngaji teh dipake ngajina loba aya duaan mah di dieu nu kitu teh ya Allah ya Rabbi nya hes ijazah ya awak kurang dinasehatanana supaya lempeng ka sorga guari dek ceritakeun tentang pengurusan indung kanu jadi anak soal nyusuan sarwiti hasil perkawinan jeung Ki Zaid boga anak guari Khalid eta Khalid disusuan ku Nyi Sarwiti ta eta teh
soal ngerenan nyusuan anak aya peraturan-peraturan anak ciki musanif walil hurrati aku tarbiyah tetap kasarwiti selaku wanita merdeka ngabogaan hak ngurus terhadap anakna Khalid misalnya diurus wajib ku indungna nu mantak lamun masih kene ngenyil nyusukna mantep kene eta Khalid ka susu makna nun sakira-kira dilepaskeun tina cai susuna ear-earan dibere ieu salah dibere itu salah ta eta teh falaisa li ahdihi ma fawqumuhu qabla haulain teu meunang ka salah saiji indung bapana baik ka Zaid maupun ka Sarwiti nyapih ki Khalid nu jadi anakna memeh 2 tahun ulah ka disapi ayo we lanan susuan satahun setengah keges 2 tahun kakarak mulai rada di paitan cai susuna pentil susuna engke budak ge ngale teu bisaeun ngusapan pan budak mah ai bapana mah mun pait diusap kunyana bisa kene bapana mah jeung eueuh nu disapi bapana mah terus we datang ke aki-aki ge Antek inget ka dongeng di Soleh aya pemalingan jam 2 atau jam 1 ngintip heula aya prak aki-akina keur nyusu aki-akina kadele ku pemalingan moal aing moal maling ka imah ieu lantaran anakna ge kumisan kumu bapana aya bae Masya Allah ngabayangkeun bapana anakna bae kumisan pugu eta si eta ada gitu ngeuleuh janggot nanya na mun ngeuleuh janggot mah pahili jeung bejawa eta tadi aki-aki jam 1 kunaon nyusu deh ya. Tapi eta aya hikmahna pamalingan jadi teu bisa maling dah geus mending di istiqomahan habak lah hitung-hitung ngajagaan maling mah eta mah Allah karim memeh 2 tahun budak ulah waka disapih heulanan lamun bakal ngabahayakeun ka budak kumaha lamun kira-kira teu bakal ngabahayakeun budak kakarak sataun diasa-asa heula ku indungna rada diindut-indut ke di susuan ke 2 pente ke di susuan ternyata aman nah ieu mah wali ahadihima ba'da haulaini menang ka indung bapana nyapi sabada 2 tahun ai sabada 2 tahun mah menang lamun memeh 2 tahun mah ulah ilam yadurrahu mun teu ngabahayakeun walahuma ilam yadurrahu menang memeh 2 tahun ieu disapih ilam yadurrahu lamun teu ngabahayakeun walahuma ilam yadurrahu menang ka indung bapana Zaid jeung Sarwiti nyapi ki Khalid lamun kira-kira teu ngabahayakeun kakarak sataun ternyata daekeun eueuh masalah ganti ku ari mah geus sataun ya geus sataun lah coba-coba ku urang make Indomie ternyata daekeun atawa geus teu make susu-susu budak deui geus teu make ieu mah segala SGM segala andeun teu ieu mah langsung bae make Jawa Ambon daekeun ternyata malah mangaleuwihan bapana mah Jawa Ambon beak hiji orok beak 3 kasurupan meureun teh mah meunang gara-gara teu bahaya ganti coba kuari mah bere liwet dibere tim daekeun menang saminggu dibere liwet dan nanaon menang sabulan neangan wadang pada teu orok masyaallah teu nanaon
tapi bahasa wadang lantaran geus eueuh anu nyangu dina kayu ditendena geus eueuh nu dina boboko kabeh dina kosmos memerlukeun listrik kabeh